Jadi dia ya. Cobain ke warung si Jandalan ya lah, daripada yang serangan bae nu kagibah ya lah. Duduk lambi anyar yen tak ngamer kening aku nanging bojo anyar yen tak pamer kening aku. Duh, jadi kempet eueuhnya geus cepet ngaranna umur mah eueuh nu nyaho nyonya eueuh we. The master of sobat ambiar. Kemana ya si Mariati lain dibantuan kolot ker balala amat ya euy. Mariati kemana budak kieu ari di imah lain bantuan kolot. Mariati ih kemana cari cing bae di imah reu jelema kitu. Mariati aduh aing bantuan abah yo. Borok kebelah amat sih aduh. Pun. Di kemari nutulkeun bikang bae ge boga anak gua baloon ampun ih. Mana dia yo si borok. Nambah. Ih, aya naon, semua jadi anak kunon torek-torek ATG ari di igrokeun tembalan. Atuh pan tadi enak nembalan. Alasan be eueuh sia cari cing bae, kos teu boga sungut. Ci, aing mah teu boga korek tah, aya geus hurung. Naon, korek mah eueuh, ieu geus hurung ieu tah rokona. Apa ngagerok enak dek naon? Semua dibejakeun teu boga korek. Capek ngomong si abah mah. Ari ngomong bener naon. Seku naon di dieu? Pan tadi enak nanya, dek naon ngagerok enak dek naon. Oh, dek naon? Ngomong ngalaunan atuh dek naon gitu. Dek naon. Tah. Abah lapar. Haju. Cih, pan peju. Haju. Abah lapar. Haju dek naon. Abah hayang dahar. Belikeun belut, abah keur hayang belut ye. Tah, saha tah? Aya tukang belut di dieu tah, meuli bae. 12.000 meunang meureun sakilo. Nya. Heuh, duitna aya. Eueuh. Ih, pan geus boga duit can dibere ku abah. Aya duitna? Eueuh. Duit di mana eta? Pan geus boga duit bae. Eueuh, menta. Duitnya mana? Duit be cepet sih malah. Naon teu abah meuli naon tadi? Belut. Belut lain tutut. Belut. Tah, eta tutut deui, tutut mah teu ngeunah racun. Tuh duitna dipangkeng tungke cokotnya. Diendep anggel. Borok. Woi. Banget sih. Berokan we. Sekeman bae ampun nutulkeun bikang bae ge. Ih, Tukang mana tuh nuturkeun? ayo nyaho ieu mana? Henteu. Teu kapanggih. Anak gua belum di. Ese mana asup Suku mana? Hah? Kagang. Kang mana? Tinggal gang mana bro? Terkenal lagi tempatnya. Di mana bro? Aduh, eta bikang kamari orang mananya geli sama teh bikang anyar eta di warga ieu duh kuari bagus eta pokoknya tangan lah kedeng lah suka ngapanggih ieu bikang beli soalnya mending benang koing lah selalu ulah benang kubatur gaya koing tangan coba kuari koing lah. Ingat abah tita meuli naon tadi? Belut. Hayo nek gelut mah ngajakan gelut sia ka abah ngalunjak si anak. Isuh, capek nanti abah. Ih, bawa anak ngajakan gelut ka kolot. Ngalunjak. Duitna dipangkeng ulah poho. Duitna dipangkeng. Ih. Cari cing bae di. Ayo suka mana-mana teh. Tukang mana? Atuh ja teka timu kumaha? Jadi sini nutulkeun bikang. Tuh teka timu. Ayo ke mana? Langsung alipes bae bikang nagulungnya. Keren. Anak murid. Justru soalnya ditanya gitu bae. Gagu beren.
Gagu perempuannya. Gagu kan. Mang, nyaho imah bos belut Ih, ulah mama ngatu, mama mau klotin AA ke. di AA. Heeh. Ya, AA nyaho imah bos belut. Oh, bos belut. Ya. Emang yang lima bos belut. Oh, tuh di situ mana di situ? Ya nama. Tadinya panai amblok asup pada jero. Oh. Ya ada nya. Nah, nuhun A. Ah. Yang penting anak kain. Jodoh kan yang lain. Kepanggil geuning ge. Nah. Lebih baik mah nungguan geuning ge. Yang budak ya sekali nang budak, entah antar aing ke budak lah. Masyaallah, tapi amat sih lu mau jajan. Siti, ada jajan ya. Siti. Korina kos palura aku budak-budak amat di jelema ieu. Ah. Neng kemana? Kak imah bos belut. Di kenalan lagi. Komeng, aran Neng tak? Mariati. Oh, Mariati. Ini kemana tadi? Kak imah bos belut. Kayak mau bos belut. Ah, itu barangnya orang. Ya. Ayo. Aisyah nanan gandeng di maing. Uyan nak assalamualaikum sia ka dieu. Iya, anak kuliah aja. Oh, tadi jual ku aing sudah datang lagi nalaman aing cadah moal. Nyawa teh sis ya. Naon-naon ge. Eta ada Ya kena kena. Juk. Adi mah kene gila imah. Anak masih urat pakai pelet sih eta. Ngobrol di lah anak aing geus jadi kayak gerak. Di luar. Neng orang mana ya, Ge? Orang daun. Oh, orang Daun. Ya, Anak saha? anak lurah. Anak lurah. Lurah torek teh tah. Heeh, gitu-gitu ge bapak kula. Ih, capek atuh buka bapak kos itu menyotorek. Lain papatah. Ih, aju kori teh mulai belut tuh. Nya. Oh. Ayo tuh. Ya. Ayo. Woi, budak karindit sia ka ditu lah jarajan teu karabet. Pulang gerak ngawas. Kas. Tadi sare kemungkin sage. Eta anak lurah sih nyawa teh dikejar lalakinya na. Anu mana anak lurah nu mana ge? Kang, anu dikejar-kejar laki. Nyana kayaknya make pelet eta janda nyana. Emang nyana lele bere pelet. Di sia di nyana dikejar-kejar bae make pelet. Ieu meureun pelet nu aya terus-terusan di dieu. Susuk janda, susuk. Ih, di ente ya masalah wae sih, sia kagibah ka dia datang lage. Aja kumaha? Geus. Atuh nyana atuh dikejar-kejar laki bae gitu nyawa eta. Boga utang meureun. Teu nyana make pelet. Itu mah nu ngajar-ngajar tukang kreditan baju. Lain eta mah geus. Ada. Itu jangan mana rok. Di si Komeng rok. Mana? Tuh. Cieu. Saya masih nuntungkeun nya ku beunang punya tuh. Penting nyaho. Ih, turun dia di hareupeun leungit. Kawan. Gereng-gereng. Rok, kurang terus rok. Betul kan? Bukan kurang. Dah. Dek pe bos ditipu. Borok. Itu emang geus nyaho. Oh. Brokan bae. Si nyaho teh ke bos belut. Nyawa si belut mah nyawa ge. Kadang jam langgeun aing ge jeung anak. Iya nya. Ge kon jomblangkeun sia ka nyana. Awas si ulan teh nya. Geus lagi babe di jeung sia yo. Sia ka dia jajan henteu hayangna lagi badoang ya. Janda yang balik jajan. Geus lagi. Bobongot sering sak ulah balik deui sia ka dia jajan henteu. Gak jelas.